Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Cita-cita Neng kan jadi kurus, berarti kan Neng harus senam ini mah. Senam pirata TikTok ah. Kenapa nih manis Neng? Itu mah Neng mah teu karena naon. Uget-ugetan gitu juga hileut. Mama di kamana eta meni asar rada gaya kitu? Di ka imah Butatang mama eta geuning anu di sisi jalan teh ya. Oh, anu beunghar teh ya mah, anu di imahna teh aya tiang listrik lain. Dik naon kadinya mah? Gedek arisan, apaan atuh mama teh? Miluan arisan ieu teh. Wow, arisan sosialita mah meni gaya pisan isi mama aku. Lain atuh seneng nya arisan sosialita. Ah, imah arisan ieu jangan ke lebaran. Oh, Ya enggak satu mama ini teh lah nya. Kan eta kamar teh beresan nih babacak kitu juga kandang hayam. iya mah. Nih ngeganggu pisan sih mama ih. Nyok Neng teh keur senam, mulai di asnamna. Mama nih. Astagfirullahaladzim, kenaon ieu haji di dieu? Keur nungguan mama Ning, kita menilai lapisan di tetungguan ku Ibu Haji tadi. Dek naon atuh ieu teh nungguan mama Neng? Aya naon? Anteur hayu Ibu Haji ieu ka pasar atas Cimahi. Dek naon Ibu Haji ke pasar atas dek belanja sayur? Lain atuh mama Ning, Ibu Haji mah ieu tehnya dek meuli emas, apaan emas teh keur naik aya namanya. Jadi Ibu Haji dek meuli. Ah, lieur ieu mah nya emas keur naik dibeli. Ieu aya emas keur naik mah dijual, lain dibeli. Apaan atuh Ibu Haji mah crazy rich mama Ning. Ah, ieu mah rich teu kerajina heueuh. Hayu atuh mah Ning anter Ibu Haji engke ku Ibu Haji di jajanan cilok. Hayang dianterkeun teh ka dituna rek naik naon Waji? Nya naik motor atuh mama Ning nya leumpang tinggali ieu Ibu Haji geus bawa helm. Helm Ning emok. Ayo. Ma enya make helm dina luhur sanggul eta teh kumaha caritana cenahnya jeung deuk make motor saha ieu? Make motor Ibu Erna we atuh mama Ning. Sok mama Neng anu nginjem nanya Pang Ibu Haji. Har, maknya mama Neng anu nginjeumna saha nu butuh saha nu nginjem ieu teh. Apaan besa kalian atuh mama Neng mantuan Ibu Haji teh entong satengah. Pengali. Ah, iya mah dibere hate minta jantung. Ini sorangan lah mama Neng mah sibuk. Har, sibuk naon eta teh mama Neng? Maknya jelema miskin sibuk. Har itu si burung kaman wae ngomong teh. Ye deh keun deuk beunghar deuk miskin gae sibuk mah nya sibuk we atuh. Har, dek mana ieu teh mama Neng? Cing atuh Ibu Haji teh milu. Dek imah Butatang ieu arisan hayu rek milu mah. Oh, ka imah Butatang. Moal jadi ah. Tadi hayang milu, aya dihayukeun mungra. Kumaha cenah ieu teh? Bu Haji mah teresep ka Ibu Tatang teh jelema sombong kitu sok pamer emas. Teresep Bu Haji mah. Har, teu kaca kitu eta haji burung teh. Sakitu sarona ge sok pamer. Tapi hayu ketang mama Neng, Ibu Haji oge edek pamer ah, apaan emas Ibu Haji leuwih loba ti si Ibu Tatang. Nya, bieu nyebutkeun pamer ka batur. Ayeuna manehna nu deuk pamer. Teu balik pisan aturan Firaun. Hayu atuh. Firaun lah sakitu Ibu Haji mah turunan Cleopatra mama Neng. Lala. Nih bosan kieu nyerup ieu Mas. Ngan moe we jeung moe. Popoean rusak di iraha teh Mas kawinnya. Kamana nya ieu Neng Ratna teh? Asa sepi wae imahna. Lamun ieu Mas kawin dari kumaha nya? Nya capek atuh Bub, ari kawin bali lari mah. Bub, dah kamu aya di dieu nya teh. Mending malu. Iya, aku teh rindu Bub, makanya ini teh nyamperin ke tempat kerja kamu. Ah, udah kula Bub atuh ini mah lain tempat kerja teh tempat. Iya Bub, nggak apa-apa lah, gimana kamu weh. Yuk, buat kamu. Apa ini teh Bub? Kok ngasih aku coklat gini? Ada apa ini? Nggak apa-apa Bub, itu mah aku ngasih coklat teh biar kamu makin semangat gitu kerjanya. Bub mending romantis kayak gini kamu teh orangnya ya. Punya imas teh kamu teh orangnya serius gitu kan. Suka nyatetkan iya banso sih. Mending romantis. Kan cuman sama kamu aja atau aku kayak gini teh Bub. Ah, jangan apa wae. Masa sih Beb? Jangan kayak gitu, jangan kayak gitu.
udah tuh kalau gitu mah. Aku pulang dulu ya, Bub. Kamu nih semangat. Iya, Nak. Naon ngaranna teh? Mana? Ah. Nggak boleh kayak gitu. Imas jadi pengen benerin ini dah. Ya udah tuh kalau nggak boleh mah. Aku duluan ya, Bub. Iya, Bub. So sweet pisan si Bubub RT merek Imas ngaranna teh coklat gitu. Biasa noganya Imas mah diberi puyung sampo ya diberi coklat. Imas teh asa juga orang luar negeri. Bisa Imas balik ulang menyimpan coklat dari Bubub RT. Aduh, mahal aja. Tah, iya geuning sendal teh. Meni ku oneng diteteangan dihareup aya di dieu. Neng bari ke Mas Jasmine bari diajar ngaplok ah. Halo guys, welcome. Alah, murag. Untung kene kue selebaran jadi kan aku bisa ngemil. Alah sia rusak eta popoeana. Kumaha atuh ke ngambakna bogana. Ah bebe, Jasmine. Mending horem deh, geus utang budak si Bul teh. Jasmine, kamu kernaon eta teh jiga anu ngeunah kitu di kelaran warna beureum? Meni jika si Ica wae itu kop ningali dahareun hayang. Mau disadukan jeung si Ica. Emang neng teh celamitan. Itu kan? Tapi hayang kan? Ya hayang atuh. Ya. Makasih Jasmine, akhirnya neng memakan kue lebaran Naon Jasmine mau sini basreng lain kue. Emang aku ngomong eta eusina kue gitu? Ente kan? Oh sih. Tapi enak nih masaknya. Crunchy. Ngeunah ya. Padahal eta sesal lebaran ya, Neng. Ini beneran kamu Jasmine. Tapi tuh naon kita ngeunah. Jasmine, kamu apa tuh kebun bonteng Pak Yosep geus arasak nyaho? Kebun bontengna asak, bontengna anu asak malain kebona anu teh. Emang kunaon gitu? Ya kalau diangkat tuh Jasmine, maknya diantepkeun nepi buru. Yang kayak gini Allah meureun Neng, maknya diantep. Ya maksudna teh urang bantuan Pak Yosep yuk. Jambu. Maksudna naon? Orang bantuan ngalamin, karunya nyaho Pak Yosep teh geus kolot. Kamu eta mah dek mantuan ngalah tapi dek maok bonteng. Yuk. Bunga, naon sih Neng kamu sok ngajak wae puak pauk ke aku teh. Mending urang ka kuburan, campolehna leubet nyaho. Campoleh masuk koneng kana huntu, kata ini juga karang gigi Ke Masjid An-Nur we, yuk aya sandal alus nyaho sandal krok. Icari kamu teh bener Tuh yang isi Ica mah karena ngajak mau sendal gara di masjid Neng Ica hayang basreng. Nih hayang wae mah emang Ica nih jangan hafal di usina basreng tah. Oh, Neng. Ica ini hayang tuh basreng neng dibawa. Di, itu mah basreng aku Si mama teh kamananya? Eta aya popoean murag, bener kan ah? Kan Bu RT merah Imas naon deui nya? Jadi merah coklat, cuma merah Imas. Nah, ini Bu Imas belum. Serius Bu Abi dah. Bohong, pasti emang kumaha nya? Budak si popon orang. Ente dayan ku Abi. Lain ku abi cuma. Kemana mana? Budak si orang tuh balik pisan. Kunaon eta si Stepi? Imas, eta kunaon budak si popon? Ku Iman dicarekan. Nah, jeung dicarekan sagala Iman eta budak batur karunya. Bongan saha atuh tinggal ngaruntukeun popoan Imas di karusa ya. Teka aja meureun mana teh Imas. Karunya eta budak batur. Maknya teka aja eta teh kamu lagi Bu Erna. Teka aja murah kieu rusak. Nya enggeus atuh Imas ngaranna ge budak maneh teh tong sakituna. Teu bisa kieu Bu Erna. Dek budak dek kolega salah mana salah. Teu ulang dibela. Tapi bener oge mana Imas? Pijak geuning maneh teh. Terus aya geus kieu kumaha atuh? Ya emang mana kunta ganti rugi atuh Bu Erna popoan Imas separaginaan duit Imas rusak kudu kumaha mun geus kieu. Mas, nah eta teh si Stepi budak si Popon dicarekan. Ayo mana? Mas, itu si Popon datang. Naon eta teh maksudna, Mas? Naon eta teh maksudna naon pun naon? Ieu mah kudu pindah euy, begeunangan nontonna bari ah. Maksudna mana eta naon? Nyarekan budak si Popon si Stepi, aya salah naon budak si Popon? Salah naon? Salah naon? Tinggalnya Popon Imas rusak ku budak si Popon ku si Stepi. Nah, aja nyalakan budak si Popon eta teh mana? Budak si Popon mah teh salah. Imas mah ninggali sorangan budak si Popon teh dia ngaranna teh
bener kan popoyan Imas berarti kan budak si Popon harus aku nate. Wah, eta teh budak sorangan Imas. Terus ku budak si Popon dibenerkeun, tong jangjing nu emang Imas. Banyak ku angin atuh si Popon. Kamu teh yang apa? Yang diganti rugi bukan nama. Ganti rugi bukan nama Imas mau berdebat yang ganti rugi bukan nama. Ah, beki rame ieu mah euy. Nah, anjing kudu ganti rugi segala eta teh. Budak si Popon mah salah. Bukan nama ganti rugi teh. Apa Imas mah rusak ya? Ku budak si Popon ku si Stepi. Bukan nama yang digantian Imas mah tanya. Nah, budak si Popon salah. Itu salah. Bukan nama si Popon mau ganti rugi. Lain salah budak si Popon, lain salah si Stepi. Har, itu kan yang si orang-orang otaknya atuh. Kamu miskin mah tong loba gaya. Nah aja ngomong gitu segala Imas. Coba polnya apa coba polnya miskin tapi tertunggul mau ngeduna Imas. Ah, ieu mah ganti euy genrena jadi drama India. Pirangnya popoyan Imas, kuat tega ngomong coba pol miskin. Hari si Popon, iya tehnya popoyan perjuangan Imas Laundry. Hari ucing. Oh, semakin dramatis ieu mah euy. Datang segitu dah Imas, nyebut coba pol miskin coba polnya jadi terus Imas teh kudu ngomong naon si Popon. Ngomong kieu, si Popon teh beli beunghar gitu. Henteu kan? Henteu oge eta ge teh beunghar si Popon teh. Berarti bener kan cek Imas? Miskin. Coba polnya apa Imas? Coba pon teh miskin tapi coba polnya bukan harga diri Imas. Tong sok sanggunana ngomong ke coba pon. Itu ngaju balik kamu segala. Jaga omonganna Imas. Tong sanggunana ke coba pon. Har, nah itu jadi berbalik keadaan. Popon menyerang Imas. Apakah Imas akan kembali menyerang Popon? Meskipun coba pon teh miskinnya tapi coba pon mah teu pernah ieu nya, teu pernah ngajarikeun hate batur juga. Mana ngajarikeun hate coba pon? Har, nah Imas adu dicarekan ya teh. Ari Imas salah naon? Ingat Mas, meskipun coba pon teh jelema miskin tapi boga kena harga diri Mas. Tong sanggunana. Har, pon, kumaha teh popoan Imas? Ah, ieu mah tamat dramana. Balik ah. Ari si Popon teh balik pisan. Kayaknya ganti rugi kalau ka ini ke orang teh. Terbalik pisan. Emang si Bu Haji ngomong naon? Ya Mas Haim tuh. Ya dek miskin oge dek jelema mah naon nama sini. Har, Ya dengekeun dek beunghar dek miskin oge kayak si Bu mah saya buka. Tuh. Dah. Enggak. Wow, ari sensasi. ya oge nya bijak oge maneh. Ini sayang. Neng bari kayak masih jadi drama komedi, drama komedi naon? Karena kalau udah coba pon si Stepi. Popon balik menyerang. Waduh. Pakai anjay itu. Ayo, jadi lagi. Sanes ku abi dah. Apaan? Nah, ya popoyan tadi hayang milu, cenah aya dihayukeun mungmul. Tadi dihayukeun. Jadi lagi yang dari awal. Aduh. Kebiasaan nggak barisan? Ya capek atuh Bob, ari kawin bali rari mah. Capek atuh Bob.